Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Maja'ani hente datang ka kami sa Jibrilu malaikat Jibril ila maroni angin marentah ya Jibril ka kami bihataini kana macakeun kana ieu bihataini da'wataini kana macakeun kana ieu dua doa. Allahumma rizukni thayyiban wasta'milani sholihan. Allahumma ya Allah warzukni muga ngarizkian Gusti ka abdi thayyiban kalawan rizki anu sae wasta'milani sareng muga maparin tiasa ngamalkeun Gusti ka abdi sholihan kana amal anu soleh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakimu Imam Hakim an Handalah katampiti Handalah. Majalasa henteu diuk saha kaumun hiji kaum yazkuruna anu eling ieu kaum Allah Ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala illa nadahum angin ngagero ka itu kaum saha munadin hiji anu ngagero minas samai ti langit kumu kudu ngaradeg aranjeun kabeh maghfuron halna dihampura salakum aranjeun. Rawa ngariwayatkeun kana ieu hadis Adiyau Imam Dia an Anasin katampiti Sayyidina Anas. Majumi'ah henteu aya dikumpulkeun naon syai'un hiji perkara ila syai'in kana hiji perkara afdhala anu leuwih utama min ilmin tinimang ilmu ila hilmin dikumpulkeun kana hilim. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis Tabrani Imam Tabrani. Ma haqqum ri'in henteu aya hak hiji jalma muslimin anu Islam lahu eta tetep ka ieu imru'un naon syai'un ari hiji perkara yuso anu diwasiatkeun naon pihi dina itu sye yabitu anu nginep lailataini yabitu anu nginep ieu imruun lailataini kalawan dua peuting illa wawasiyatuhu angin halna ari wasiatna ieu si imru maktubatun eta dituliskeun indahu di itu si mar'u. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sahih Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abdullah bin Umar katampiti Abdullah bin Umar. Ma khoba moal rugi saha manjalma istakhara anu istikhara ieu si iman wala nadima sareng moal nalangsa saha manjalma istasyara anu musyawarah ieu si iman wala ala jeung teu ruksak saha manjalma iktasoda anu siger tengah ieu si iman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Anasin katampiti Sayyidina Anas. Ma kharaja henteu kaluar saha rajulun hiji lalaki min baitihi ti imahna ieu si rajul. Yatlubu anu nyuprih ieu si rajul ilman kana ilmu. Illa sahala angin ngagampangkeun saha Allah Gusti Allah. Lahu ka ieu si man atawa si rajul tariqan kana jalan ilal jannati ka surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani ani Sayyidati Aisyah ta katampiti Sayyidah Aisyah. Ma khafafta henteu pati-pati ngaringankeun anjeun an khadimika tiladan anjeun min amalihi tina amalna ieu si khadim bahwa mangka ari itu si khadim teh ajrun eta jadi ganjaran laka pikeun anjeun pi mawazinika dina pirang-pirang timbangan anjeun yaumal kiamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi. Ma khalaqo henteu ngadamel sallallahu Gusti Allah fil ardi di muka bumi syai'an kana hiji perkara aqala anu leuwih leutik minal aqli tinimang akal wa innal aqla sareng sayaktosna akal fil ardi di muka bumi aqalu eta leuwih leutik minal kibri til ahmari tinimang korek api anu rupana beureum seuneu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir an Muadzin katampiti Sayyidina Muad. Mazana henteu ngagindingan sallallahu Gusti Allah al abda ka hiji hamba bizinatin kalawan hiji gindingan afdhala anu leuwih utama min zahadatin tinimang zuhud pi dunya kana perkara dunya wa afa fi batnihi jeung ngaraksa kana beuteungna si abdu wa farji jeung parjina ieu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Ibnu Umar katampiti Ibnu Umar. Mazalah henteu eureun-eureun sa Jibrilu malaikat Jibril yusini eta ngawasiatkeun Jibril ka kami bil jari ka tatangga hatta zonantu sehingga nyangka kami anahu kana sayaktosna ieu malakul Jibril sayuari suhu
eta bakal ngajadikeun ahli waris ieu Jibril ka Jar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaani Bukhari Muslim ani Sayyidati Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah. Wallahu a'lamu bissawab.